Oke guys, assalamualaikum wabarakatuh. Saya mau sekali lagi klarifikasi. Tadi barusan saya tuh udah beres ngopi, nyemil-nyemil, ternyata bapak bapak gua ngomong di depan nenek saya sama kakekku di sini sudah berbaring ngobrol-ngobrol. Ya, setelah ngobrol gitu teh naon deui ke orang teh nyingsinan omongan dia kawin mas teh naon cicing awewe mah teu kudu keluar mun keluar kitu mah salaki atuh bisa ngajedog bakal niat selingkuh deui jadi urang mah geus apa kumaha ciri kan urang teh boga ilmu aroma kebauan perselingkuhan itu kan lalaki anu teu bisa ngajedog lain anu urang nyindir kain soalnya kan aing mah ngalanjutkeun hobi sorangan jeung salaki jadi kitu ngalanjutkeun hobi jadi mun mun kewajiban kitu mah urang mah hayang we kumaha diri urang hobi sendiri gitu gitu aja soalnya kan omonganna robah deui laku harita jadi si eta teh setelah geus balik kantor jualan bensin deui naon deui cik ngomong deui ku bapak urang ditunjuk deui cenah ku penggemar uji teu peduli teuing sia mah soalna kan omonganna kitu mun omong wanina tukangeun dipihareupun ku si nu nya mah eta mah sok we siksa dewe bae teu kudu bawa jawang oge miung nah kuncina bawa tah kunci dibawa siksa deui geus kitu. Di video yang terakhir nah jadi urang teh kan poho diomong tah sekarang urang mah jelaskeun deui tah saya teh mah ngomongna neta teh naon cik niat macem-macem dia ngomong naon deui tidak tahu niat sodom ngomongna teh tah eta jelema geus sok ngomong kitu soalna kan aya silih kirim anu kuling anu ka urang teh saha pokona mah nu aya pokona mah sakitu di pusat temannya yang untuk menginfokan kepada fans saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.